Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng salah minantu bagian ka-14. Ye anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun cing pangmawakeun cai nya Acih keur budi burung belah ngelol ti lawang nitah ka Bi Aceh. Ae Aden tos mulih juragan sepuh karek jol pisan jeung sakalian bae pangnyadiakeun dahareun bisi budi can dahar datang tu ti Jakarta na teh isuk keneh. Bi Aceh singgara sanajan teu dititah oge geus maksud ngabagiakeun budi kakara datang ti panyabaan. Layung koneng ngemprai hurung di langit belah ti kulon mata kuaas tetempoan hiliwir angin ngoyag gendang daunan sora tonggeret patembalan dina dahan kai kanari sisi jalan mapag peuting nu bakal datang harita budi make Vespa abu-abu maju alon salse manehna niat trek ulin mapai jalan tambah kesel teuing deui manehna rada ngarasa sono sanggeus aya 10 poena ulin ka Jakarta sok sanajan Bandung tempat manehna ngumbara da ari bibit buit balik gesan ngajadi nyaeta di Sukabumi tapi gede di kota Bandung kota resik tempat perkembangan lalakon hirup manehna. Ti palebah setopan pasir kaliki budi mengkolkeun Vespana kabelah katuhu ka jalan Pajajaran tekung silila manehna geus ngaliwatan jalan Wastu Kencana terus ngidul ngaliwatan jalan Braga anu raang ku rupa-rupa cahya lampu warna-warni. Sore harita kacida lobana nu ngahaja jalan-jalan atawa nu ningalian monster barang-barang dina etalase toko lantaran poean Natal jeung tahun baru geus deket teu saeutik nu balanja pikeun nu baroga duit. Hareupeun bioskop Nusantara budi eureun koloyong manehna ngadorong Vespa ka tempat panitipan belah ti kulon tidinya budi ngilu ngantai karcis. Di jero bioskop kacida lobana nu lalajo hampir kabeh tempat diuk geus pada nempatan barang rek diuk ti gigireun tempat diuk manehna aya sora awewe nanya ka manehna, "Nongton Kang Budi?" Budi teu wakan nembalan ngan ngareret ka pelebah nu nanya lantaran asa apal kana sora nu nanya ka manehna. "Oh, sanes ieu teh Neng Widyastuti teh sareng saha nongtonna?" Budi rada gugup sabab pikiran manehna langsung ingat ka Bakri jeung Atik ngadadak hate ratug teu pupuguh. Sareng Kang Bakri nuju ngagaleuh rokok heula tembal Widyastuti bari imut. Budi ragu-ragu diuk ngarendeng dina kursi tempat manehna tapi ngahaja nenangkeun maneh da memang kabeneran wungkul manehna ngarendeng nomor korsina. Tos lambi di Bandung Neng Widyastuti teh aya 2 dinten panginten Kang Bakri hoyong nepangan Widya ka sepuh-sepuhna di dieu saurna. Sabot Widya jeung Budi keur anteng ngobrol Bakri datang bari nepak tak-tak Budi ti tukang. Bud, jeung saha lalajo teh?" "Astagfirullah. Ari geus ngareurewas jelema teh. Matak sawanku ya. Lain bat asa meunang ngahaja. Urang teh kudu panggih jeung sabangku deui." Budi nangtung sasalaman jeung Bakri. Eta oge meunang ngahaja ti imah tadi teh ngitung heula supaya urang bisa ngobrol." Hahaha. Tembal Bakri bari ngasongkeun sabungkus kacang asin. Tembong 2 sobat galumbira ngobrol ngarel ngidul ngan Budi ngahaja teu nyabit-nyabit perihal Atik. Padahal di jero hatena hayang nyaho kaayaan Atik pantesna keur ngalalangkut nungguan salaki balik. Duh, dedeuh teuing tangtu can nyaho salaki anjeun keur suka bungah jeung nu ngora di Bandung ceuk geurentes hate Budi. Reup lampu di jero bioskop pareum kabeh film mimiti main nu tadina saheng sanggeus film ngamimitian jempling jigaga angkat tincak taya nu nyoara kabehanana nu lalajo husu ngabandungan carita dina film. Jam 8 film anu main kahiji lekasan Bakri, Budi jeung Widya cengkat tina tempat diukna. Duh, lumayan lalakon dina film teh. Budi nguliat bari ngomentaran cerita film. Teu aneh sarua jeung lalakon saya nya Bud. Bakri nempas omongan Budi.
Rek sarupa Kri mawa kendaraan halus nama neng Widya bawangan jang ka imah saya mengpeng sore keneh jeung iraha rek balik ke Jakarta deui mawa mobil isuk saya balik leuwih hade budi wae ayeuna ka imah saya bareng lantaran saya kudu beberes keur isuk bawa iraha urang panggih deui geus budi bae ngilu ka ditu muhun Kang Budi saya sareng ayeuna ka ditu. Widya nyambung omongan Bakri sanggeus ngahulang mikir sakedeung budinya tujuan ngilu ka imah Bakri di jalan centeh Budi nuturkeun mobil ti tukang kana Vespa teu lila geus nepi kanu dituju imah gedong sisi jalan pakaranganana lega matak betah nu nyicingan rupa-rupa tangkal kembang teratur rapih ngahias sisi-sisi pagar. Budi nyetandarkeun Vespana ingat sabatara tahun ka tukang waktu anu sakitu lilana teh asa cikeneh manehna ingat atik dibawa ka imah Bakri teh ku manehna tangkal balingbing masih keneh aya nya didinya pisan kungsi diuk duaan bari ngapalkeun rumus-rumus aljabar basa rek ujian akhir SMA. Budi yap ka jero. Bakri ngageroan ti teras. Budi ngagebeg asa kagebah tina lamunanana leos manehna nyamperkeun di lawang Bupati mah ninina Bakri ngabagiakeun Bu damang. Budi nyolongkrong sasalaman bari dongko heuh ieu teh cep Budi teh aduh haturan cu alhamdulillah cager danget ieu mah cu hanjakal si Aki geus kulem manawi pangles bae taradaek amengan ka dieu tos sabaraha hiji bati teh cu. Bupati mah ngakuna ka Budi meuni dareh deh memang sifatna tiba heula akuan kasemah. Henteu acan hiji-hiji acan Bu tembal Budi bari seuri. Ka urang mana gaduh bojo teh? Abdi teu gaduh manawi. Ih ari si Ucu moal boga anak ari teu boga pamajikan mah atuh. Alah, abdi oge boga pamajikan teu boga anak. Bakri nyambungan nempas omongan ninina. Heueuh nya acan we meureun ceuk Bupat mah bari ngareret ka Widya gigireunana. Ti jero nyiunah babuna neundeun 4 gelas cai susu panas dina meja jeung kueh dina kelar. Sok dilaleut ka dinya cu, teu aya nu sae geuning, saaya-aya bae nya. Nah atuh dibawa nganjang peting-peting teuing sobat teh Bakri. Manawi tepang di bioskop kaleresan sabangku pisan teras bae diajak ka dieu. Sok Bud terimakeun kagegeran ti nini saya. Duh mending ngarepotkeun bae abdi teh ditampi Bu. Ih henteu cu pek kadinya sing jongjon da sore keneh ieu dikantun ku ibunya cu. Lain kurang hormat ieu teh malum bae nini geus rumasa tinggalun zaman keur maturan ngobrol barudak ngora tapi ulah ngarasa ditundung ku ibunya. Bupati mah nangtung terus asup ka jero dibantu ku Widya. Sabot Widya asup ka jero Bakri ngabejaan Budi. Widya geusah dipihukum ku manehna. Jadi selain ngalongok ninina di Bandung manehna teh ngadon bulan madu. Budi dibejaan kitu teh tenembongkeun gumbira ngan ukur mangut-mangut bari tungkul cai susu hancenganana diinum. Kakarek manehna ngomong. Atik geus nyahoeun? Can Bud, saya geus mangih jalan kaluar dina hal ieu. Tapi upama bae atik sukaeun dicandung, tangtu bakal panjang jeung manehna. Lamun teu bisa nerima, kapaksa saya rek nyerenkeun manehna kanu jadi kolotna. Kahiji geus teu sajalan jeung pikiran saya. Kaduana manehna teu bisa mere turunan jadi eueuh deui jalan kaluarna nya kudu kieu. Ari keur saya mah teu bisa mere komentar Kri da puguh teu aya hak kaditu ka dia oge sobat kumaha nu ngarasakeun bae. Hade goreng geus pada bisa nimbang tur make pikiran anu dewasa. Bener dina perkara eta tapi hate leutik saya geus ngarasa dosa kanu jadi sobat. Kapikir sote kadienakeun tangtu hatena ngarasa hancur lamun dipika asih jeung anu dipikahe mah direbut batur. Nah kumaha kitu
Saya asa teu ngarti maksud Bakri. Budi ngadenge omongan Bakri kitu teh ngarasa reuas lantaran sieun Rusiah manehna jeung Atik basa di Jakarta kanyahoan. Budi teu rumasa kitu. Bakri netep sobatna bari seuri. Budi teu kawasa ngalawan panetep Bakri, dirina memang nerima dosa, beungeutna sepa. Kesang tiis mimiti rembes sakujur awakna, sirahna karasa berat, lir katindih ku batu gede. Ambekan geus nyesek kana dada. Budi teu beda ti pasakitan di pengadilan nunggu vonis hakim. Saya nyaho, Budi teh jelema soleh, berjiwa satria, tangtu gede hampura ka saya. Bakri neruskeun caritaanana. Leuwih hade jelaskeun bae maksud ceritaan Bakri supaya saya bisa gancang ngarti, ceuk Budi teu sabar. Teu percuma saya boga sobat ka anjeun Budi. Saya nyaho Atik teh kabogoh Budi. Baheula basa keur masih sakola ku saya direbut ti anjeun, nepi ka dijieun pamajikan, dipihukum ku saya. Kali-kali akhirna Atik ku saya sasatna dinya nyeri. Ku saya dihareupeun urut kabogohna, nya sahanteuna Budi boga rasa cua kana laku lampah saya. Ku kituna saya ngarasa dosa lahir batin, sedang Budi sorangan anu ku saya dinya nyeri tetep ngaku sobat. Jadi saya ngarasa era ku Budi lantaran laku lampah saya. Eta sababna saya ngajak nyarita ka Budi, sugan bisa mere sakadar saran ke diri saya kahareup. Hah? Geus teu kudu disuat-suat perkara ka tukang-tukang, nu penting mah urang kahareup kudu jadi jelema jejeg we. Kudunya jeung ku awewe mah moal aya seubeuhna satungtung urang hirup. Nu matak di dieu perluna nahan diri sangkan urang hirup teu dikadali ku nafsu, tapi sabalikna nafsu kudu dikadali ku urang. Tembal Budi nu geus ngerasa ngemplong lantaran sangkaan hatena Bakri bakal ngambek, tapi malah sabalikna. Palebah dieu saya can bisa teh Bud dina megeg nafsu. Teu hese mimiti niat urang nu hade, saterusna urang ulah poho kanu nyipta jeung musik malikeun urang. Pek rasakeun jeung lampahkeun, pasti urang bakal nyaho hade jeung gorengna nu rek disorang. Saya rek nyoba mimiti ti semet ieu. Pituah Budi ku saya bakal dijadikeun padoman pikeun hirup tentrem. Bakri ngarasa terbuka pikiranana di jero hatena, manehna muji kana pamanggih sobatna. Kri, dain teu sono geus jam 11 jeung bisi rek istirahat. Balik ka Jakarta teh isuk. Titip salam we ka Atiknya. Budi nangtung pamitan Widya jeung Bakri ngajajab nepi ka lawang pagar di pakarangan hareup. Sanggeus Bakri mariksa kunci-kunci panto jeung jandela, manehna ngawaskeun Widya ti tukang nu ditetep jongjon meresan gelas jeung kelal urut nyuguhan kana baki, terus dibawa ka tukang. Tekung si Lila pamajikanana nyamperkeun deui pelebah lawang kamar tamu. Widya ngajanteng ningali salakina neuteup, nyeh bae imut manis. Bakri surti naon harti di setukangeun imutna. Teu leleda awak jangkung lenjang ngareusi di pangku dibawa ka jero kamar, dikedengkeun kalawan deudeuh nu jadi salaki dina anyar panganten. Impian endah datang peting eta Talaga Tasik Madu asmara, tempatna lalayaran parahu sora mang nepikeun 1000 rasa anugerah nu maha kawasa. Kocapkeun ayeuna nyaeta Buromlah. Bari nungguan anakna balik, Buromlah sagawe-gawe di imah, jam loceng tembok disada 12 kali, nandakeun geus tengah peuting. Kerek diacih ti pelebah kamar tukang deket dapur kadenge nyegrek patembalan jeung sora jangkrik di pipir imah. Buromlah ngalieu ka pelebah buruan sanggeus sidik anakna nu datang, gancang panto dibuka. Budi nyorong pespana ka jero terus distandarkeun belah katuhu deukeut ruang tamu. Teu acan kulem ibu teh sakieu tos wengi, padahal teu kedah diantosan. Da abdi oge nyanda kunci. Budi ngarasa karunya ningali nu jadi indung jadi kaganggu lantaran manehna. Ibu can tunduh jeung deui ibu tadi berang sare.
Jadi wayah kieu teh can aya pitunduhan tembal buromrah bali surti karena maksud omongan Budi kamana tujuanana. Manawi tengah aja ngadalentuk ngentosan abdi, Budi bari lewas ka kamar makan dituturkeun ku indungna ti tukang. Pek geradahar Bud, bisi asup angin jeung mengpeng radaharaneut keneh. Mangga atuh sareng ibu sakantenan. Ih, pek bae kari Budi, ibu mah geus tadi jeung Nyi Aci. Padu bae diasaan dahareun nu ngajalagerag hancengan manehna baroraah mirasa kana dahar da puguh pikiran keur tagiwur sanggeus kitu leos ka kamar. Sutroko nu napal dina bibir disundut peledug haseup nyerbung geek diuk dina tungtung ranjang bari nyanda. Panon mencerong kana gulungan haseup rokok ceuli masih neuteuli ku omongan sobatna tadi. Atik teh geus teu sajalan jeung sayah. Jeung teu bisa mere turunan kapaksa rek diserenkeun ka kolotna. Omongan sobatna kitu tah jadi pikiran keur diri Budi harita bakuna sok sieun Atik narima dicandung ku Bakri. Hate geus gilig lamun teh mah Atik diserahkeun ku sobatna tangtu bakal dipulung muntah ku manehna. Rarasaan Budi ruy-reuy antara atoh jeung bingbang atohna bakal kapimilik lamun Atik jadi randa, bingbangna Atik narima sadrah dicandung ku Bakri. Jadi nu kolot tangtu lamunan anu dicita-cita ngan ukur jadi impian. Ukur jadi kalangkang. Duh Atik, pupuja Atik, iraha urang bisa ngahiji bongan anjeun embongan dalamun urang teu amprok. Raheut hate nu baheula meh limpud teh moal karasa deui. Budi peuting eta ngalaman cerik ati nu kacida hatena ngajerit maratan langit nyambat-nyambat nu dipidangdam beurang peuting. Tungtungna teu kaampeuh manehna nyuuh dina anggal nyumputkeun beungeut lantaran Atik ka mana manehna nenjo ka gambar. Nembongan bari imut ngagelenyu paneutepna anu seukeutna nembus jajantung ngagoda jiwa Budi anu kosong. Keur kitu trok aya nu pupuntenan. Aeh geuning Aden. Bina Aden Bakri aya. Tos sasasi teu mulih ka bumi tembal biina. Bi ari aya nuju ngebak mangga calik Den. Engke ku bibi diwartoskeun ka juragan istri. Oh, geuning Budi, Kang Budi. Oh, paingan Atik teu puguh rasa da Kang Budi bade ngalongok ka dieu. Siang wengi teh aya deui nu diemutan teh mung hoyong tepang sareng Kang Budi. Atik ngarontok ka Budi di lawang panto tengah manehna ngarangkul pageuh. Cipanon murubut maseuhan leungeun Budi lantaran ku atoh bisa panggih deui jeung Budi. Manehna geus leungit di kaera awak buligir anungan katutupan ku salambar anduk nu napal. Budi ngarasakeun geteran hatena teu loba pikir Atik dipangku dibawa ka jero kamar dug dikedengkeun. Panon Atik bentak bibir semu beureum imut ngirut ngoyagkeun iman Budi tetep luyu ngalayu. Kembang sore lirep panggupai jeung pangajak anu sadrah harewos hate. Geter jeung renghap sumanget Budi males tetepan amprokna dua pasang bibir silih pika geget silih pika sono. Rangkulan beuki tarik panutup awak nu napal dina awak Atik geus ngalumbuk di tunjangan suku. Sampulurna pakulitan awak Atik semu-semu hejo carulang ka tembong atra hareupeun Budi. Teu beda ti ucing nenjo boritnya kitu deui diri Budi. Ningali hamparan sagara anu ngeplak bodas katojo sinar geus teu loba pikir. Sok sanajan ombak ngagulung nembag parahu taya rasa hariwang malah leuwih sumanget pikeun mentasanana kesa ngoprot saawak-awak. Mudag hiji tujuan sangkan cita-cita jeung cinta bisa laksana. Kuniang Budi hudang tembong lungseret kana awak Atik nu ngajepat gigireun manehna. Rap anduk nu ngalumbuk ditutupkeun kana awak Atik nu keur sare tibra bibir imut kabawa sare. Hate guligah bungah ibarat kembang layu dicebor kasegeran pulih beungeut Atik nu ngadaun seureum mancarkeun cahya geulis nu memang kodrat leuwih jelas katingali waktu Atik peureum.
Jung Budi nangtung brai pantok kumanehna dibuka ngadak-ngadak tetenjuan poek sanggeus ningali Bakri keur diuk dina kursi beri netep seukeut ka manehna. Awakna leuleus taya tangan pangawasa kesang tiis mimiti renung manehna teu wani ningali ka hareup luk tungkul pasrah lantaran geus tarima dosa. Budi teu sangka anjeun geus kumawani ngotoran diri. Kieu hartina Budi parangi kasatria. Bakri nangtung bari nunjuk kana irung Budi sabalikna nu ditunjuk-tunjuk teu wani ngajawab. Gurilap cahaya peso balati diamangkeun ku Bakri bari nyentak. Jawab, pilih antara pae ku ieu peso atawa ngawin awewe hina nu di jero kamar itu. Bakri buringas sinar mata nyorot ijid. Bakri rek pilih kawin. Ampun. Budi ngarontok dampal suku sobatna menta dihampura manehna sujud tobat lantaran ngarasa gede dosa. Budi itu geus beurang. Ye jang Asmi nyusulan toko rek dibuka. Duromlah ngetrokan pantok kamar anakna bari ngageroan. Astagfirullahaladzim. Aduh, aing teh geuning keur ngimpi. Nah, mana asanya? Nuhun Gusti Nu Agung. Kakarek anjeun nibankeun kekembang dina impian. Batan sakieu reuasna. Budi ngorejat hudang hate masih keneh deg-degan. Buromlah indungna kadenge ngageruan. Da puguh geus beurang jeung tara biasa Budi hudang beurang. Panto kamar dibuka. Indungna masih ngajanteng deket panto. Kunaon bieu Budi nyebut ampun-ampunan kitu? Ceuk indungna nanya hayang nyaho. Ngimpi buruk Bu. Tembal Budi bari ngucek bibir panon. Baruk ngimpi buruk. Eta mah totonden deui jodoh atuh. Beri ngalewas ka dapur nyediakeun sarapan anakna. Harita teh poe Sabtu kabeh pagawe CP Bahagia awewe lalaki karumpul di ruang pertemuan anu pernahna gedengeun gudang. Nya harita pisan Paridwan bapana Bakri masrahkeun kalungguhanana sebagai dirut CP Bahagia ka anakna. Kasaksi ku bawahan staf administrasi serta cabang-cabang perusahaan CP Bahagia anu nyekar di tiap kota sa Jawa Barat. Tingkat pusat dicekel langsung ku Pak Bakri. Ku Bakri dibantu ku Widya Astuti anu tadina sebagai sekretaris dijadikeun wakilna kalawan suara satuju Bakri jadi sentral pimpinan. Sanggeus beres upacara timbang terima jabatan ti bapa ka anak ganti acara murak tumpeng diselangku hiburan band aneka irama ti Bandung. Dir, Bu Atik teu katingali hadirnya. Cek selasa urang pagawe ngomong ka baturna bari ngosom samututku ping-ping hayam. Biasa nu kolot mah disenangkeun tara diutuh eta bena mah tara ditoel-toel acan teuing ku bosen atawa Pak Bakri karunyaun bisi capeun tembal kadir bari rada kerung lantaran huap gede hese neuroy. Bisa jadi kitu. Eta si Widya Astuti benar-benar bintang terang. Can satahun digawena di dieu geus naik pangkat jadi wakil Pak Bakri. Mun dewek jadi wakil pasti maneh komar jadi tukang nyecewokan dewek. Nu matak sia manggar bae jadi tukang pangguloge naik seeutik pasti ngaruksak. Ku kituna Gusti Allah moal marengkeun lantaran cita-cita maneh mah mahiwal teh malah komar sengit. Dir, cek si lain geus mana? Geulis mana Ibu Atik atawa Widya Astuti euy? Oh, geulis Bu Atik euy, lungguh jeung dareh deh. Nganu ieu boga lincah jeung manis. Kabeh tolol. Yo, setiap awewe geulis ari lalaki kasep teu bisa lalaki disebut geulis. Geulis yang kasep nyerep dina awakna. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.